Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidaga spesial di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deunya serangaki di acara anu maneuh nyata dongeng pang beberah mana. Pamirsa, alhamdulillah wengi ieu aki tiasa ngadongeng deui nya. Kangge ngahibur para mancower di mana bae ayana. Urang alhamdulillah kamari pemirsa dinten naonnya dinten Kamis dongkap banjir bandang agung kulidag berinya nak runtah nyandak sagala rupi pemirsa kalebet manginten taneuh nya letak teh sareng tetangkalan regang naon we nya kakeum langkung ti 1 meternya yang 1,5 meter aya nu dugi 2 meter sagala nu rada lebak mah dugi ka katinggal suhuna hungkul tapi alhamdulillah berkat pidungan ti sadayana caina barantos surut aki sakulawarga sareng para putra istri sinininya salamet alhamdulillah keun ari banda mah reksa katanapi icalnya da tiasa dipilari gentosna kapayuna anu penting mah jiwa oge kasehatannya salamet alhamdulillah pamirsa hatur nuhun pangrojong sareng pidoana ti sadayana rada remen ayeuna teh nya teu di mana panginten pamirsanya banjir teh di Pulau Sumatera, di provinsi Sumateranya, di provinsi Banten, di Jawa Barat oge nya. Sok kajantenan, mugi-mugi apa marentah utamina nya kedah ieukeun deui ngagalakeun deui program reboisasi nya anu garunul leuweung atuh di tanaman deui dipelakan deui. Oge rada diatur panginten perkebunan sawitna kumargi di dieu ge saepu sawit pamirsa dilandeuna teh nya ajantenkeun teu tiasa nahan upami aya hujan ageng cai langsung ngagulidag ka handap pamirsa urang keur ieu deui atuh dongengna nya mugi oge pamirsa sehat sadayana teu kirang naon-naon oge anu teh can subscribe mangga di subscribe wae ditoel palebah tombol loncengna. Parsa makna sor aya bajigur sareng bolu pamirsa mangga kaparayun sadayana prung hulu Nyi Sukesi ngablesat ke arah wetan teu terus ke arah kaler ke arah imahna sakabeh nu ngudag terus lalumpatan nuturkeun srog ka sisi walungan hulu Nyi Sukesi anu masih kahuru ku seuneu nyeot notog ka handap anu saterusna mah ngakebrus ka jero leuwih anu lumayan jero nu ngaberi kabeh areureun sisieun walungan taya nu wani luncat ngudag sabab geus arapaleun yen eta leuwih teh pangjerona di lembur Citiis mah nu jago teuleum ge teu kuateun pikeun neuleuman lila eta leuwih kumaha ye wah si jurig teh galaka teuleum ka jero leuwih ning ceuk Pak RT tumanya kabah kanta urang jagoan sisi leuwih Pak RT bari tetep waspada kabeh sing iatna walon Mbah Kanta tetep tenang upami manehna murang liwat jalan cai bah cek Pak RT deui hariwangeun porwana lolos di belah ditu geus didaguan ku anak abah jeung jang odoy Pak RT terus pan mangajo bakal nyusul ka itu sabamun urang milu ka itu ke bisi si juri keluar deui ti dieu walon bahkan tadi nerangkeun yen Hendi jeung si Odoy geus ditugaskeun pikeun nyegat Nyi Sukesi di imahna
Saya pamit kitu mah bah. Abdi reug margi Jang Hendi sareng Jang Odoy mah tiasa diandalkeun. Abdi hariwang teh bilih eta jurig ukur dicegat ku Mang Ajo. Kocapkeun Nyi Sukesi anu harita teu leum ka leuwih, seuneu anu ngaduruk silahna geus pareum. Manehna teu pati kasiksa cara tadi. Gancang manehna naik ka luhur leuwih tapi ngadadak gerakanna kandeg sawab ningali kalangkang bahkan tah sapara kanca. Anu katempo ngajajar di sisi leuwih bari sariap sayaga nyarkel pakarang. Bahaya mun aing mucunggul kaluar ti leuwih. Kurang ajar si aki-aki teh kasaktianna teu bisa dilalaworakeun geuning. Bener cek si Nuhun Prabu Dentawi Sesa. Yen eta aki-aki teh lain manusia biasa, lain jalma samanea. Mending ge aing balik heula weh. Tuluy isukan rek nepungan si Nuhun Prabu. Kitu gerentes hatena Nyi Sukesi. Mikir tapi kapal badinya Nyi Sukesi langsung benga blesat di jero cai. Muru ke arah kaler nu dituju teh walungan nu aya di satukangan tampian anu jarakna teu pati jauh ti imahna. Tapi kanu dituju Nyi Sukesi ngablesat mumbul ka luhur anu saterusna mah ngalayang muru ka imahna. Anjing mimiti babawung deui kawas nu nyambut kadatanganna Nyi Sukesi. Hendi jeung Sodoy anu keur nyumput di tempatna langsung curing hak. Jang, babawung deui Jang. Nyi Sukesi balik ka imahna Jang. Ceuk Sodoy bari nepak ping-pingna Hendi. Hendi anu keur udud gancang mareuman ududna tuluy mancong ka sabudeureun imahna Nyi Sukesi. Mana Kang? Geuning eueuh. Acan aya karak sora anjing nahungkulan babawung nu aya teh. Tapi dengekeun tah sora anjing beuki ngadeukeutan. Wali lagi datang geura. Ceuk Sodoy tuluy ngucek-ngucek panonna anu tadi geus mimiti cepel bakat kunahan pitunduheun. Duanana masang panenjo ke arah imah Nyi Sukesi bener bae. Caritaan Sodoy teh ngabukti. Bareng jeung beuki tarikna sora babawung anjing, jurig hulu Nyi Sukesi datang ngalayang ke arah imah Nyi Sukesi. Tuh Jang doh, datang Jang, tinggal di Jang. Cek Kakang oge. Cek Sodoy beri noel kana Hendi. Mana Kang? Oi, nya geuning. Tapi nahaning beda Kang. Nu ieu mah dugu bari mehong kitu lasrang kawas sesa durukan. Ceuk Hendi bari nelek-nelek ka arah hulu Nyi Sukesi anu keur puputeran deukeut imahna. Paling ge meureun aduh hareupan jeung Abah Jang era jajaten teh jadi lumpat balik. Lain lompatnya tapi hibar meureunnya balikna teh Jang. Hendi cengkat rek nyampeurkeun ka hulu Nyi Sukesi tapi kaburu dicekel puputeuyanana ku Sodoy. Rek ka mana Jang? Atuh urang sampeurkeun Kang. Kela Jang, sina asup heula ka imah meh teu kabur deui. Hendi atuh teu jadi kaluar tina panyumputanana nungguan heula Nyi Sukesi asup ka jero imah. Teu lila jurig hulu Nyi Sukesi nyiroro turun. Tuluy asup ka jero imahna ngaliwatan jandela kamarna. Ningali kitu, Hendi jeung Sodoy gancang kalaluar tina tempatnya munina. Tapi kekarake tepi ka jalan, ti jalan nu arah ka tengah lembur, ngabring Mang Ajo jeung warga lembur daratang. Aya kana meureun 20 urang nama. Geuning. Aya di dieu Jang, tanya Mang Ajo ka Hendi. Sumuhun Mang, dipi orang Abah, dupi Abahna di mana Mang? Tadi mah sareng Pak RT oge genap urang pamudang udah juri gulu. Kieu dongengna teh Jang, Mang Ajo nyaritakeun kejadian di tengah lembur, tepi tug harita manehna tepi kadinya.
Lain ari jadi guluna ya ka dieu teh Jang. Aya mang geus asup ka jero imahna kari newak mang. Nya mang kari dicolok. Sodoy anu ngajawab. Kumaha tuh ketak urangna ayeuna Jang? Ceuk Mang Ajo deui. Kieu we atuh mang da ngantosan Abah mah panginten lami keun abdi sareng Kang Odoy nu lebet kalebet bumi. Tah Mang Ajo saparakan mah tingker we bumi pami eta juri kabur wayahna we sabisa-bisa tewak. Oh kitu Jang, siap atuh Jang. Warga lembur, urang kampung imahna Nyi Sukesi jagan tiap pantau jeung jandelanya lamun aya anu ngelo tarajang we ulah sasa. Mang Ajo mere komando ka warga lembur. Geus kitu mah bring bae kabehan muruka imah Nyi Sukesi. Imah Nyi Sukesi dikuriling ditingker ti sagala arah. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng teh alpokahan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Kanca wargi Kidagar official sadayana pamirsa di mana bae ayana anu resep atanapi tos biasa gulah gale di Shopee atanapi di Lazada mangga. Balanjana tiasa ngalangkungan produk-produk anu dipajang di dongeng aki samodel buku dongeng atanapi ikat atanapi pangsi atanapi kabaya atanapi naon bae nu aya. Dipilihan bae pamirsa kantun diklik salah sawiosna anu seratana Shopee atanapi Lazada mangga teu langkung pamirsa bade lebet ka mana. Saparantosna diklik mah pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee sareng Lazada. Ketos lebet di aplikasi mah pamirsa bebasnya. Bade gulah galeuh naon bae oge sakahoyong pamirsa mangga. Aki henteu ngawajibkeun ngagaleuh produk anu dipajang. Eta mah ukur cukang lantaran atanapi cukang komunitas pangintennya jalan link pamiarsanya. Kubalanjana pamirsa di aplikasi Shopee sareng Lazada ngalangkungan produk nu dipajang di dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun parantos ngerasakeun balanja oge anu parantos ngarojong urang keureuy dongengna. Ari Hendy jeung si Odoy mah ngalacat kana jandela tuluy asup ka jero imah. Hendy jeung si Odoy leumpang lalaunan nuju ka kamar tungtung nu aya warugana Nyi Sukesi. Sabab pikiran Hendy jeung si Odoy sarua huluna teh pastina neangan warugana. Bener bae sangkaan Hendy jeung si Odoy teh panto kamar geus ngablag muka. Hulu Nyi Sukesi ngalayang di luhureun awakna sababaraha kali nyeot kana beheungna tapi mumbul deui sabab beheungna rungseb ku tusuk sate awi koneng anu ditancep-tancepkeun ku Hendy. Nyai ukur sakitu kecap Hendy ti korona nyelek sedih jeung karunya ningali kayaan bebene hate anu dipika cintana kiwari rubah pisan. Rupa geulis anu matak deungdeuleun teh kari sirah dugul bari jeung tutung kawas sesaguludu. Hulu Nyi Sukesi malik karah panto. Kang, tulungan Nyai Kang. Panyabutkeun eta tusuk sate Kang. Nyi Sukesi sorana sora Nyi Sukesi lain sora jurig anu matak kukurayeun. Menta tulung ka Hendy pikeun nyabutan tusuk sate nu tancep-tancepkeun dina beheung warugana. Nyai, geura eling Nyi. Geura tobat, balik deui ka jalan anu bener anu diridhoan ku Gusti. Mumpung aya keneh waktu. Mohon Kang, Nyai bade tobat
tulung cabutan heula eta tusuk sate. Walau Nyi Sukesi lumengis. Hendi rek ngalengkah ngadeketan tapi tak-takna dicekel ku si Odoy. Sing inget jang manehna teh keur jadi siluman urang lah tapi ka bobodo cek si Odoy ka Hendi. Nyi Sukesi, lamun Nyai bener rek tobat geura tobat we ayeuna sok istighfar tuluy baca syahadat deui. Sok geura lakukeun. Karena ku kami dicabut eta tusuk sate teh. Cek si Odoy nyarita ka Nyi Sukesi. Nyi Sukesi langsung molotot ka si Odoy tuluy nyikikik seuri plesat sirahna nyamber ka si Odoy. Tapi Hendi nu nangtung hareupeun si Odoy teh cicingeun. Tampal leungeunna ngatius mapag sirah Nyi Sukesi. Hiuk jebet. Hulu Nyi Sukesi ditampiling tapi ka macleng ka pojok kamar. Hulu Nyi Sukesi ngalayang deui ka luhur. Akang geuning tega ka Nyai. Mana rasa cinta akang teh? Geuning akang teh jahat ka Nyai. Justru akang ngelakukeun ieu sababnya ka Nyai. Mun diantep Nyai bakal terus nyieun dosa. Bakal terus ngaruksak warga lembur. Bakal terus jadi raja pati. Dasar lalaki. Di mana-mana sarua. Kira nyusul si sarja ka itu ke akhirat Hendi. Ceuk Nyi Sukesi tuluy nyeot tarik ka arah Hendi. Bahamna calangap nembongkeun huntu-huntuna anu sareukeut ranggeteng, tapi Hendi geus sayaga. Gancang nyingcet ka kenca anu saterusna ngaheumbatkeun peureupna ka arah sirahna Nyi Sukesi. Tapina sacan peureub Hendi nepi, peujit Nyi Sukesi kaburu meulit kana beuheungna Hendi. Ret raketak hek. Peujit teh ngabeulit manipage. Hendi ngerahkeun tanaga kana dua leungeunna pikeun ngalepaskeun beulitan peujit. Tapi lain tambah kenor, beulitan peujit teh karasana tambah pageuh, tambah meulit nyesek karasa napasna beuki eungap. Dina kayaan genting kitu siut cerep-cerep dua tusuk sate awi koneng nancap kana peujitna Nyi Sukesi. Nyi Sukesi ngocak. Beulitan peujitna udar tina beuheungna Hendi. Hendi ngagajeng mundur sedangkan Nyi Sukesi malik ka si Odoy anu tadi maledokeun tusuk sate. Di pedaran sia. Ulu Nyi Sukesi ngeplesat ke arah beuheungna Odoy. Tapi si Odoy nu geus masang kuda-kuda gancang ngagejleng ngajauhan bari maledokeun deui tusuk sate awi koneng nu dicekelna. Pelawar siu-siu. Nyi Sukesi mumbul ka luhur pikeun nyingkahan serangan si Odoy tapi ditukang. Hendi ge maledokeun tusuk sate anu dibekelna. Nyi Sukesi ngagerung ambak blesat manehna kaluar ti jero kamarna nuju kaluar imah. Barang kaluar tina jandela tilu bambu runcing jeung tilu bedaug paboro-boro ngarecah Nyi Sukesi. Nyi Sukesi sateka polah nyingkahan eta panarajang tapi cereb salah sahiji bambu runcing awi koneng kena kana peujitna. Nyi Sukesi ngaceri tuluy mumbul ka luhur, peujitna bolong tapak katojos tapi nu kaluar lain getih beureum. Tapi getih hideung bari jeung bau hangru. Ti luhur Nyi Sukesi nempo loba pisan geuning warga lembur anu ngepung imahna. Panonan Nyi Sukesi hurung burahay beureum. Mang Ajo anu geus apal kana galagat pibahayeun gancang nyorowok. Kabur lumpat selamatkeun diri sewang-sewangan, kabur. Parasat sapasang sinar panas keluar tina mata jurig hulu.
Wus celagur bumi ingeung taneuh mancawura imah Nyi Sukesi runtuh hancur paburantak barijeng kahuruan. Sabaraha warga ngacolopong lolobana katindihan ku sasawangunan imah nu racleng kaditu kadieu. Di luhur Nyi Sukesi nyikikik seuri dipirik ku anjing babau nganu rame patembalan. Dina kayan kitu kadenge sora hayam kongkorongok sakali nandakeun wanci geus nyedek ka janari. Keneh geus beurang. Aing kudu gancang indit nepungan kanjengan Sinuhun. Kanjeng Prabu, lamun kaburu beurang aing bisa modar teu puguh ieu teh. Kitu gerentas hatena Nyi Sukesi. Blesat bae hulu Nyi Sukesi ngablesat gancang pisan indit ti lembur Citiis. Mang Ajo jeung warga lembur anu salamet gancang nulungan anu carilaka. Sawareh ngalacai pikeun mareuman seuneu. Keur kitu torojo rombongan Pak RT datang. Ningali kaayaan anu paburantak bari wangunan imah sawareh kahuruan atuh kabeh ge jadi sibuk mareuman seuneu jeung nulungan anu cilaka. Wang, anak Awas jeung Jang Odoy di mana? Tanya bahkan tak ke Mang Ajo. Jangan ini sarang Kang Odoy mah di lebat bumi keneh bah. Walon Mang Ajo. Ngadenge kitu bahkan tak mere parentah. Sinang ngajauhan ieu mah kawehan Mang. Mundur, ngajauh kabeh, marunur. Mang Ajo gogorowokan. Atuh warga lembur kabeh ngajauhan ti imah Nyi Sukesi anu masih kahuru ku seuneu. Bahkan tak meremkeun panona bari jeung kunyam-kunyam mepatkeun ajianana. Dua dampal leungeunna didorongkeun ka arah imah Nyi Sukesi. Gelebug wuseor wus. Dua gelombang angin anu kacidati isna pagulung-gulung niup kana wangunan imah. Pas seuneu teh pareum bahkan tak gancang muruk ka imah. Odoy, di mana maraneh? Kali dia bah. Kadenge suara si Odoy nemalan datang nanti kamar tungtu. Kabeh muru ke arah suara si Odoy tuluy bebarengan ngangkatan sagala rupa anu nindihan risbang di eta kamar. Sanggeus bersih si Odoy jeung Hendi ngorondang kaluar ti kolong risbang. Kabeh surak bari ngucapkeun alhamdulillah ningali Hendi jeung si Odoy salamet. Bahkan tang ngarahuh micieun Bang Baluh jeung kamelangna. Melang kana kaselamatan anakna jeung sobatna. Cenah naon di, Doy? Tanya bahkan tak. Alhamdulillah salamet bah. Alhamdulillah bah berkat pidungan ti sadayana ieu teh. Keur kitu gur seuneu ngabobelah deui ngaduruk sakabeh wangunan imah. Kabeh nu di dinya lalumpatan ngajauhan imahna Nyi Sukesi. Sakabeh wangunan, harta sarta awakna Nyi Sukesi musnah jadi lebu. Harta nu datangna gancang bari meunang jalan salah nya musnahna ge ukur sakadapan. Taya pisan mangpaatna. Dina kayan kitu kolebat jorelat celek jeleg. Ngadadak aya nu datang, kabeh warga lembur jeung nu aya di dinya malik ka arah jalma nu anyar datang. Si oreng nu datang teh saurang awewe tengah tubuh, samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko, sedangkeun leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Deh. Aduh si Duru ngeunaheun sigananya eta seuneuna mani badag. Keur api unggun ieu teh acara pramuka atawa kumaha ieu teh. Deh. Persami meureun nya. Naon teh perkemahan Sabtu Minggu. Baheula Ibi pernah jadi penggalang pramuka. Keur TK kitunya asana mah. Deh.
Ieu jarajan heula pamirsa da waktosna ka Bujang Seeb ieu teh sok geura ieu da jarajan heula ibi nyanak awug nu amis raos kaleueut matak dedeyeun bari jeung haneut keneh tah ieu surabi tah apem aya nyanak oge tah aya naon pokona mah nu aya we di aya-aya deh Pohara pamirsa. Kunorojolna bisukesi gitu nya. Bisarwiti pemirsa. Nah, ingat we ka Bisukesi atuh. Urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana siluman Gunung Guntur bagian ke-30 cak urang teundeun heula di handeuleum sieum geus sampeureun. Urang tunda heula di hanjuang siang geus nalaeun mangsa samper deui pamirsa engke di bagian anu salajengna hatur nuhun ka sadayana anu parantos satia manco satia ngadangkeun satia ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki oge hatur nuhun pidoana nya anu parantos ngadongakeun kasalamatan aki dina kamusibahan kamari aya banjir bandang ka lembur aki nya sabaraha kacamatan anu kakeum lagi pamirsa dageung eta teh Kecamatan Panimbang Sobang nya Sangsana panginten Sawareh Kecamatan Sukarasmi oge nya 4-5 kecamatan pangintennya kakeum cai banjir bandang dadak ageng dongkapna ayeuna mah tos surut pamirsa mugi teu dongkap deui tos sabaraha kali hampir tiap tahunnya 2-3 kali ka banjiran per tahunna aduh rada lumayan capek pamirsa beberesna panginten kumargi nyanak leutak sareng runtah banjir bandang teh nya pamirsa sakitu heula nu kapihatur wengi ieu akhirna amit wungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.